Kembali lagi bersama Ohim. Jangan lupa dukung Casper Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Sampai memang wae eta bocor tuh. Bocor. Pas bawa ka dieu Bocor. Nah, Wah itu diisian di nataran. Terus diisian diangkat. Ini bocor misalnya koin bawa beta. Sampai pertama sampai ente mau wujudkeun eta bocor teu. Bocor ieu. Tenyau. Da garing. Teu bocor ieu. Ini tadi ada loba. Naon? Loba. Atuh loba cai teu karang Epak wae tadi pas saya bawa ka dieu. Oh, tinggal setik deui. Tapi di diana kan teu baseuh. Tuh, udah terbocor. Pisan. Udah terbocor. Tapi saya ngomong jujur. Tadi di musola murag apa teh? Murag ieu. Ya. Demi Allah aya tapi lagrag jeung bola petak gitu mah. Lamun katunjuk paku boh naon kacolok gitu detek kitu. Ieu mah retak lagrag da engge nyaho. Ente dibanting. Masih dibanting engge nyaho. Pas buat terang teh tepuk murag. Buatin teu gayu. Cakap bodoh. Itu punya tuh dijinjin gitu. Buatin lu nyelengsan. Murag. Oh, teu murag. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nyane tadi itu datang ke dia ngomong bahwa ember bocor. Nah, geus kajeun bocor mah. Atau tadi urang teu sengaja itu. Murah gitu. Itu bae. Ulah hal-hal nu aneh teh Pit. Aneh. Da lo mal mungkin tiba-tiba bocor mun teu murah gua geus ngomong bae jujur kaseh. Ulah bolu kejadian 2 kali. Ayo mah teh dinana ieu lihat mah baik kayak balik modal. Gua aing dibabet dia kumaha. Langsung dibabetkeun kitu, anda nyaho murah teu sengaja. Tajo ka aing teh. Aing teh ke kamar mandi aing teh. Enggak ke sing ke banjur ombe make celana aing teh sampai lagi celana ieu teh. Itu pasuna celana. Hah? Ieu celana iyalah gerak tadi mah paling kaitkeun da ukut ieu ukut cewek. Terus kumaha? Bener teh paling teh bawa tempat keran. Tempat itu paling lah jelap. Pas jelap teh paling isian ninggal. Teh bawa jingjing. Patun ada pintu keluar teh gini bocor. Paling bawa teh samon teh aya toh. Ane nyaho mau apa? Aya kejadian murag teh Him. Oh, wah. Tadi atuh Him ngomong ka bener Him. Da aya budak teh di ditu. Tapi aya Allah mah apa lah. Allah mah jeung malaikat mah. Geus jujur banget tuh Him. Bahwa murah gitu teh sengaja. Geus jujur bae mah suka bohong demi Allah. Oh, ieu tadi emang sengaja murah ku urang mah. Sing hap ditambal boh naon gitu. Ya kudu di kumaha. Kapan? Nyane jujur heula. Teu nyaho aing bubut teu nyaho. Anjing kasar. Kasar goblok. No.